Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan da setengah 10 nembalan juga nu ngajak hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita marada maksakeun sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur nikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silip, urang buka ku Siloka sastra ujung sasmita. Wirehing kolot baheula nyebarkeun agama ngaliwatan 5 rupa. Kahiji silip, 2 sindir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Naon nu disebut silip? Nu disebut silip mah ibarat ibu mapatahan budak leutik. Nyai tong cicing ngalawang panto bisi nongtot jodoh. Kolot baheula ngagugu naon sababna apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat. Tah lamun budak ayeuna dipapatahan kuno bieu cantang tungarti. Nyai tong cicing ngalawang panto bisi nongtot jodoh pasti bakal nyegak iraha panto badami jeung jodoh. Lol maghrib Nyai tong kaluarti bageus magrib sieun sanekala kolot baheula nyirekem we ujung inungna ujung bapana keueung nu ngaran babunok sanekala bari panggih acan. Tapi barudak ayeuna lamun dipapatahan kuno bieu tong kaluarti geus magrib sieun sanekala pasti we nyegak iraha mamah panggih jeung sanekala lamun aya dicekek ayeuna keneh. Akhirna teu keueungan ku sanekala loba kajadian pelendung beuteungna eueuh bapaan ta eta sanekala. Silip. Kadua disebut sinir. Ari sinir mah sisiniran. Sim kuring ngarokok teh Marlboro Black. Hek dibere weh kuno hajat teh jarum. Sanajan ieu teh karek ngadongeng da mere mah acan. Ngadongeng we heula. Daun sampeu make saos daripada henteu nyobios. Cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Cek Mang Ugun ti Depok soloyong kapal udara tukang son mah ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Mun di dieu aya budak parawan ti peuting nyaring ti berang marojengja diputuskeun ku gabogohna sisiniranna teh sapatu butut lesotalina ulah camrutkeun bae tukang kacapi gantina. Ta ieu teh ngaranna teh sinir. 3 siloka. Ai siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula sok nyimpen sawen di luhureun panto dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Aya makna dina hirup aya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan. Jadi pada dasarna harupate ulah ngaledek batur ngahina batur. Lamun aya nu montok yang jibeletuk Allah eta teh awak atawa dreum insyaallah ditonyok teh ibu. Maka kolot baheula mah nyumputkeun bahasana teh dina barang. Tojoskeun kana bawang beureum. Siksik ku ibu, kecelak-kecelak cai panon ibu kunaon peurih. Artina ucap tekad lampah perbuatan ulah deuk nganyerikeun batur
bisa jadi kanjeri batur bakal napel ka awak sorangan. Cek bahasa gamblang nama tong ngawiwirang jelema nu geus wirang. Bisi kawirang itu nepi karena awak urang sewang-sewangan ka hartos. Paingan umut-umutan tutup ku jugut palias disebut palias teuing. Teu teh siloka. Kolot baheula lamun pepelakan sok nyimpen geuning hanyuang tuluy deui duwegan congcotan ku gula beureum. Naon maknana? Lamun kalapa hanya lamun ngaran-ngaran kalapa mun ku urang ditempo lamun pare sagegeus lamun cau saturuy tah lamun kalapa mah sasirah. Artina setiap manusia bakal maju hirupna lamun geus sapamadegan sapamikiran artina sasirah. Congcotan ku gula beureum artina kareueut jeung amis. Matak nu disebut amis mah deket-deket jeung madu. Lamun jalma geus amis omonganana boro-boro mah kolot budak leutik bakal milu resep. Tapi lamun jadi patrawalik boro-boro mah budak leutik hampura kolot ge bakal ngacung pangheulana. Jadi jalma mah gumantung tina omongna. Lalakon eta disebut siloka. Silo lamun teu dibuka. Kaopat disebut sastra. Tas sastra mah urang Sunda anu boga. Sabab dina urang dina kalimat bahasa Sunda mah barogan disebut sastra Sunda. Lamun dina wayang geuning dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kerteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentuli gunung-gunung belah kidul lindu ieu matak timpu sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Tah ieu teh bahasana teh sastra. Matak cicing di Cimulak entong ngadidik budak ku bahasa Indonesia da kacau. Awas jangan main sisi balong nanti teu gejebur pan teu eceug teh. Awas jangan main sisi walungan bilih palit keh kurumuy akhirna ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik weh. Sehingga jati kasilih ku junti budaya urang leungit hiji-hiji budaya batu dilegleg satakar kebok. Kalimat seni ai seni mah deukeut jeung nada. Ngaran-ngaran nada ulah aya jalma nu nyebut anti nada. Adan ngeunah make nada. Ngaji genah make nada. Ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ge nikmat teh marake nada. Wujud kidamba Allah. Teu cara ngomongkeun batur tararik. Wujud kidamba mukhalafa lil ada euy kiamuhu aduh ilmu ala silung sati halimah tuh ini apalin kan nih kunaon eta kolot baheula nyebarkeun anak make nada. Tah nada teh deukeut jeung tradisi teh deukeut jeung kabiasaan. Matak jalma mah gumantung tina kabiasaanana sewang-sewangan. Kusabab bebarengan jeung nada maka jalma moal pasea lamun kabeh geus sanada. Tiung meunang saragam, baju meunang saragam, ngan pertanyaanana naha saragam jeung hatena? Tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, pi omongan nu diulik teh. Sabab hate nu teu saragam. Tah poe ayeuna teh urang teh keur musibahan, Qur'anna sarua, hadisna sarua, agamana sarua, nabina sarua, kiblatna sarua, tapi naha bet pasea berarti aya nu teu saragam, eusi hatena. Bener Ibu? Matak nu kudu ku urang disaragamkeun teh lain tiungna, lain bajuna, tah eusi hatena. Ngaran-ngaran nada loba tah buktina ieu teh ngaran budaya kacapi suling ai kacapi kecap nu hiji suling susul sing eling tan matak pangaosan teh kudu bisa disusul sing nepi ka eling poe isu. Lamun ibu goreng ka tatangga guat minta hampura, lamun goreng ka salaki balik ti dieu tah ayeuna teu tangkeup jug langsung we aya kumaha ceuk salaki ai mane balik pangajian teh lebay. Artina aya perubahan dina sikap hirup. Kacapi kecap nu hiji kawatna 20 nadana 5 daminatila artina nembongkeun di alam dunia teh jelema kudu siap beda.
lalaki jeung awewe pan beda wujud beda bentuk, lalaki mah kumisan awewe pan teu. Ibu boga hak pikeun buat baut ge naha make jeung ibu boga hak buat baut sabab ibu mah eueuh kumis eueuh janggot baut pan lumayan jiga jeruk deuk bituk. Coba bapak kumis jekrem tuluy baut da jiga lele useupeun matak lalaki mah teu boga hak pikeun buat baut tapi lalaki mah ngakal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki mah ngarah pamajikan ngarih. Kumaha tuh lamun pamajikan keur baeud tah lalaki kudu bisa nyieun solusi dina kahirupan. Sampeurkeun ulah coba-coba lamun keur baeud tuluy ditanya kunaon mah baeud pasti jawabanana ku cucungik sia. Matak ulah ditanya anggur teangan padaringan kosong meujeul pamajikan baeud. Keur jajanna eueuh meujeul pamajikan baeud, lipstik geus dicokelan ku bilik meujeul pamajikan baeud, wedak geus dekok tengahna meujeul pamajikan baeud. Budak ngamuk meujeul pamajikan baeud, lolen nu nagih rabeng beuki we baeud tah nyieun solusi kumaha ceuk bapak mah entong baeud tak aya acis ladang tomat 5 juta keur baeud dibere duit langsung nangkeup lain ta tadi sok ngararaku artina lalaki nu alus nyieun solusi dina kahirupan nada ngaran-ngaran nada ulah pahili lamun nada dangdut kitu we pan tadi aya hiburan. Oh besok, anjing, di mana dangdutnya? Di mana? Oh di Pangalengan. Aya bintang tamuan. Aya. Da abdi kalau mau jadi ustad mah eudeuk ngalamar kana kitu. Da ari sora mah alhamdulillah turunan aki enan lah. Teu beda ge saya jeung Rika Rafika. Komo geuning laguna teh nu kieu. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Saiful Jamil KO. Matak lamun abdi eureun jadi penceramah jigana ngalamar jadi penyanyi dangdut. Insya Allah moal payu. Tak eta mah dangdut. Menang pek bae da eta mah nada da adan ge ngeunah teh make nada. Allahu akbar nada. Cobaan adan tong make nada jiga ngawangkong. Allahu akbar. Hayalah sholah meureun. Boro-boro mah adan di kitu-kitu cacak-cacak make nada geus mung ka masjid komo teu make nada. Kumaha ceuk batur ari si eta ngajak salat ngajak gapleh. Matak nada teh penting. Urang Sunda boga panada lamun mapatahan panganten tawa sunatan disebut sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran meunang alus we ngan lamun ngimaman si kadus jadi imam di tukang 60 jelema tuluy nada make eta tah picacapekeun dakul teh maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina matak nada teh pas artina nu ngaran hirup siap beda ngan kudu aya anu akur artina sarua kacapi boga nada daminatila jentrengkeun ku ahlina berewe judul lagu Kersayang Widi nyanyi kakaitana teh tah lamun diteun batur mah abdi nyanyi kita nu hajat 200 merena teh tuluy kabeh teun batur aya di dieu mah daerah ngan wayahna harideng atuh da aya Raja Sawer pan Mang Agun urang ge apal aya ka Ade Astrid duit nanti dikongkorongkeun ada itu jelema urang jelema dina sela simpena peting teka rasa cisoca ragrag maseuhan burah kaemutan anu
geus lawas marengan ngalewastan pawawaratos ninggalkeun guneman urang kalengitan kuguyona kurindatna jeung pola kudengdel hiji kamana mang jajang ka emutan anu geus lawas marengan ngalewastan pawawartos ninggalkeun guneman urang kala eureun lah nu beuti neng nuhun bi neng nya simbarak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ai cek Mang Ugun jeung nu hajat teh nah cenah abdi can didoakeun abdi ngadoakan nu mereh heula ai can mere mah engke deui we rasa kangen nu geus manteng kumaha nepikeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina simpe buru kabrung geusat rasa kangen nu geus aduh nuhun kala eureun lah setiap nu mere urang doakeun heula itu lanceukna nu hajatnya urang Depok sing barat milik sing deket rezeki anggang balai jauh cocobi ngan ari salaki jeung pamajikan teh tembongkeun kakompakan jadi ulah sosoranganan ka hareup teh jadi bisi majarkeun cek batu teh Allah euy nu ka hareup teh rana tapi bisi kitu sok tembongkeun anu rumasa sarogena sok kadi rasa kangen nu geus manteng kumaha nepikeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina simpe demol beak sarorok sawah dina sela simpena peting kamana Bang Ade beka rasa cisoca ragrag maselhan ka biner anu geus lawas mareng kewe nya ngadoana disakalikeun dina simpe dina simpe rasa kangen nu geus manteng kumaha nepikeunana tembang-tembang paninengan jadi batur dina simpe dina simpe aya nu hajat saha ieu teh oh ieu ayanya oh nu hajat teh cingan apa heula ti dieu kapanggihna udah
keluarga Bapak AC almarhum Supresoyur, keluarga Bapak Agung tah hijin wacan teh Bapak Agun, keluarga Bapak Haji Ade Tata tu kadieu, Bapak Aep Tagening, Bapak Rohmat keur naon dicatat tamuh di dieu eueuh, Bapak Iit Abah Alit, keluarga Bapak Ayi Alpukat, keluarga Bapak Yaya Alpukat cikan hayang nempok, keluarga Bapak Atip, keluarga Bapak Anja dipikir-pikir dulu orang kabeh rasa kangen nuges manteng kumaha nepi kenana tembak oh sing sehat panenengan hiji dua jadi batur dina simpe dina simpe guys hasil anu hajat ada ting sare ting kemana naon eta ngaranna nada aya nada nyanyi aya nyanyi tradisi aya tradisi budaya matak bangsa urang mah moal leupas tina budaya tah termasuk dina kahirupan Islam teh kudu geus jadi budaya lamun ngong magrib berarti di masjid pan urang mah teh Islam teh can jadi budaya ngong adan di mana lo jadi budaya nanti kita udud jeung ngopi cek ilmu budaya budak teh dikandung 8 bulan 10 poe dina jero kandungan indung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngoradoi 8 bulan sang koceak sang gudubra lamun ibu nanya hana negerahana apal indung paraji simpel 4 bulan dina jero kandungan jodona patina bagjana cilakana geus ditiup ku Allah Rabbul Alamin tak ieu mah pibanareun sayur tak ieu mah pi ajenganeun tak ieu mah pi ceramaheun tak ieu mah pi tukang sono kabeh geus diguratkeun matak nu ngaran hirup manusia kudu sadar kana takdirna ulah deuk pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran naon sababna takdirna geus aya ulakan bagianana 140 poe dina jero kandungan 4 bulan disebutna kabeh jelema ge geus buka takdir masing-masing matak ulah pernah ancrug kana takdir batu kuring ayeuna 40 tahun heuh acan keneh kawin acan bisa jadi eta teh takdirna nah atuh can kabita nah ada anu geus ngadun parasea gini batak lamun kuring datang ka uleman ring aya nu noel ti tukang sing teh kanu panganten teh sing sarehat lahir batin sing barokah rumah tangga peletuk aya abah-abah iraha cenah maneh nuturkeun hayang nonyok aslina ngan ditahan we da sok ceramah nah da isukna teh atuh tatangga maot abah eta datang urang datang kumaha ceuk kuring keur dikurogkeun teh bah iraha deuk nyusul ngadonengeun jadi takdir manusia mah teu bisa dipikiran ku logika matak jodoh pati bagja jeung cilakana satiap manusia geus aya takdirna jadi urang tong sirik ku takdir abah dadang mang takdirna kudu jadi kades atau kuring maksakeun jadi kades bisi teu kauntup jeung rasikona teu kabayang pan jelema jeung urang mah akrab moal teu tad rokok moal teu kitu gaji teu sabaraha udud beak horoream teuing mending jadi penceramah we batuk saeutik gemol kadang-kadang pancek batur teh jadi ustad gemol ana tong kitu mere acan geus nyebut kitu geus takdirna masing-masing mata ngaran-ngaran jelema tarimakeun kana takdirna sewang-sewangan borosot budak ka alam dunya buyang getih pan jaman ayeuna mah hese ngalahirkeun kudu kabidan weh bidituna ka rumah sakit pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3 ulah maka adu regem eta mah karek pembukaan 3 engke geus pembukaan 8 salapan kakara beakeun tanaga nolol atuh hese wae nolol pan dokter mah dibius di luhur ka handap nu dibius ukur sapotong digunting ibu krek tuh toong ku bapak-bapak ibu-ibu mah palebah nyebut krek teh muringkak bulu punuk coba bapak-bapak ngadon kieu
nah da bapak mah teu ngarasakeun beres digunting dikodok budak dikaluarkeun geus kaluar teuneun jeung bali-balina ditanya dikaput dobel nyerina digunting nyeri dikaput nyeri tapi ibu pasrah teu walakaya kunaon digunting melaan budak supaya keluar kunaon dikaput melaan bebengok salaki dak pingkeun deui mah geus antap tong dikaput deui ngabayangkeun ka mana karep jadi aya dua makhluk nu dibelaan borosot budak ka alam dunya ibu teh pan beuleum keur parawan patuangan teh aduh rapi matak ti gulusur kutu ti jali ke simet ti solelat cak-cak coba ayeuna cak-cak simpenna beuteung ibu da cicing nah beuteungna beberhila ridho ibu diruksak eta ku anak ridho nama kejeng ridho melaan nu ngaran anak maka cita-cita inung bapak anu jadi anak hayang boga budak anu soleh jadi jalma anu soleh ngan budak kadang-kadang kasolehan budak sok pudar di mana geus bajil ngaranna beger tah geus bijil beger mah soleh teh ada pudar asli geura sok da ibu ge kitu Pak padahal ngaran beger mah nipu ini bobogohan bawa motor butut beberek bekan dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan isukna bari hareeng ditanya ku kabogona kamu sakit iya demi kamu waduh anjir tukang sono gitu coba ieu nu geus kolot bawa motor beberepekan bari butut mogok dorong sudi teuing ibu ngagajleung harita keneh motor ge dijejakwan ganti cek aing oge atuh geus aya robah mata pepejeuh ka barudak anu anyar beger tong gampang katipu ku bibir lalaki anger rumah tangga mah lain butuh ku hani bani sweetie darling tapi butuhna ku beas zaman baheula hani bani sweetie darling beb asa genah kana hate geus rumah tangga mah hani bani sweetie darling duit eueuh beas eueuh kumaha cek pamajikan pret nu gelo pudar kudu ngaran beger mata budak anu soleh adalah budak nu surti nu ngarti karena jasa nu ngaran inung bapana belaan sawah dijual melaan budak hayang kuliah belaan capelung seripuh tunduh melaan nu ngaran anak geus we jadi anak kuliah nah dan nu gigireun teh lain batur lain inungna lain bapana kadang-kadang mah kabogohna jepret foto dina Facebook langsung nyieun status terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol bila kadar ditanya kamu udah makan belum ih kamu romantis banget perhatian deh sama aku waduh nuripu mah kolotna nuripu mah inung jeung bapana mata ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa sakecelak cai mata inung muragana pipina nyeri hate kudu ngaran anakna maka sakecelak jadi cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina akhirat tapi di dunia ge bakal terbukti hinana di alam dunia bener kan ieu teh nu hadir teh jelema bardego cicing loh kasih ge kumaha cek si abah teh abah tad sarua kumaha kuring sami ieu teh bardegong bedegong ka saha urang bedegong ka kolot nalika keur leutik nyai pangmencetankeun sirah mah teh rada jangar osok ngagugu grosok nyai pangmencetankeun sirah mah jarangar kumaha cek ibu jawabanana harita horeang nyai pangmencetankeun tongong macarangkeul kumaha jawaban ibu harita tah ayeuna ibu geus boga budak ibu geus kolot urang nolol boga budak budak urang titah nyai pangmencetankeun sirah mak jangar kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebok ternyata anak teh netes ti inung jeung ti bapana disebut genetik faktor turuna baheula ibu minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu boga tapi kalau tara pernah curata carita kalau tara pernah nyarita baheula ibu mak minta duit kalau teu mere lantaran teu boga inung mah disumputkeun ka susahna tah ayeuna ku ibu karasa nalika ibu keur teu boga duit budak barang penta ibu keur teu boga pan nyeri hatena bener bapak capek usaha capek aya nu leuwih capek saha heueuh kolot urang mata persembahan nu paling hade nu ngaran anak lain mempersembahkeun harta bana kanu sejen
tapi persembahkeun keur indung jeung keur bapakna, maka Allah nu bakal ngajamin harta jeung banana. Well pan eta ka urang mah ciri khasna teh kitu well di mana-mana abdi ceramah jeung Aagim di daerah Cimahi leuwih gajah. Lamun ka Aagim jamaah teh jukir wilujeng sumping Al Mukarrom aya urang mah karek turun tina mobil juk well ting naon teh wulwal wel sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak. Ayeuna ibu geus kolot boga duit hayang mere ka indung jeung ka bapak nyurucud cai panon ibu kunaon mah jeung nyurucud hayang mere duit ka indung jeung bapak kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur mata rekat kana hate bener ternyata anak mah moal bisa mulang tarima kanu jadi kolot sagede-gedena hutang urang kabang tenang bakal bisa kabayar tapi hiji nu moal bisa kabayar hutang jasa inung bapak ka anakna anak hayang mulang tarima ka kolotna cadu bisa kabayar. Inung hiji budak dalapan nu dalapan kapiara dalapan ngariung hayang miara inung hiji kala kasih dituding cek nu hiji dilanceukna cek nu hiji diadina cek nu hiji disibungsu capek nu ngaran hirup bener ibu mata budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti kana kahayang nu ngaran inung bapana bari lamun dipikir anak urang jeung ibu da berharga-harga kene-kene hayam hayam mabuluna dipulas warna bodas jadi kok dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna jadi adu, atau tulangna seblak tulang. Coba ayeuna ibu, endog hayam wae hargana 2000 hiji. Coba ibu enjing-enjing endog jual ka warung bangkrut warung ge. Teu berharga. Bandingkeun jeung sapi diloloh ku huut bijil cai susu sabaraha hargana 25.000 sakalengna. Ayeuna ibu pipis kalengan dagangkeun ka warung kumaha batur rada gelo sia harga matak berhargana jelema adalah gumantung eusi hatena ngadangdanan lahir soal enteng tapi nu hese mah ngadangdanan batina kulit hideung hayang bodas gampang tinggal meuli skincare sanajan dibuka tiung bakal kapanggih na punuk mah ngarenge geblus kana baberumah tangga skincare ka bedak deungeunah henteu akhirnya kulit bodas ngan awak begung TBC paeh eta melaan gulis nepi ka beak dengkak ieu nu kudu geulis mah eusi hate maka hakikatna eusi hate keur nembongkeun sifat jelema dina kahirupan da jelema mah gumantung hatena omongan teh gumantung hate lamun ibu nempo budak batur teu jajan hayang mere hate nanya ahan lamun ibu dihina batur dicaci batur tara ngalawan hatena we tara lawanan lamun ibu jeung bapak dipitnah batur dituding batur mung make jeung di RT-keun acankeun bae berarti hate ibu teh geus asa kampura tah ieu nu matak mawa kasalamatan harga diri dan manusia lahir jeung batin dunia jeung akhirat gumantung eusi hatena pan teri atuh teri geus pikir teri jeung lauk paeh aya hargaan sabaraha hargana 35.000 ayeuna manusia paeh teuneun di pasar kabur urang pasar kabeh eueuh harga matak jelema berharga iwati eusi hatena bener tah nu disebut soleh teh nyatana jalma anu cocok eusi hatena jeung kahayang Gusti Allah nah mun Allah boga sifat Rahman Rahim nyaahan asihan ngelasan deudeuhan tembongkeun sifat ibu sing nyaah kasasama sing akur jeung dulur ulah pasea jeung tatangga sing ridho bunta bantu ka fakir jeung miskin maka ditanya engke di akhirat di mana harta dipake naon yatim bakal nembongkeun sifat abdi Gusti saksina yen harta ditulungan ke diri abdi ceuk nu miskin abdi Gusti saksina yen harta dimanfaatkeun ka jisim abdi tah ieu lalakon hirup teh gumantung eusi hatena akurkeun kahayang hate jeung kahayang Gusti Allah. Ayo orang akur teu kahayang hate jeung kahayang Allah teu nya. Coba lamun laju dangdut di jam 10 nepi ka jam 5 nabog we. Kajian beuteung ku guru bukan ditahan. Diajak balik ku salaki hayu balik engke rame keneh. Coba na pengajian diberes jam juga tek bujur hayang mantap
Heeh nya. Ieu mah urang. Lamun keur lalaja dangdut gitu artis naik ka luhur rok paronok nih bolek lah. Ari abdi teu sadar cinta abdi teh penceramah tungkul. Aya tungkul eueuh batur areret deui. Beda jelema sarua. Ari teu ditempo lebar. Ari ditempo doraka. Akhir mah nyapeureum nyabeunta. Satiap manusia ge sarupa kitu. Tamatak hakikat hirup urang mah kadang-kadang gampang narima salah, hese narima bener. Gerasok ku ibu pikir urang mah kahirupan teh gampang narima salah, hese narima cikan. Mun salaki ibu dihina batur amak juga langsung dicarekannya. Saha nu ngaledek salaki aing gagabah teluh ku aing yai. Salaki ibu dihina batur gampang ibu kapangaruhan. Tapi nalika urang dipapatahan ku nu ngaran salaki hese narima. Mata posisi hirup urang mah gampang narima salah, hese narima bener. Hate atuh akurkeun jeung kahayang Allah Subhanahu wa taala. Inung bapak hayang boga budak nu soleh, maka kewajiban inung bapak mere contoh ka anak sing soleh, tong pasea hareupeun anak. Mun ibu pasea jeung salaki aya wajar ngan hareupeun anak wayahna salaki bekem heula. Dreg-dreg pasea anak nyamperkeun bekem jempe gitu mah ku rame sok-sok tuluikeun anak. Tangke anak geus eueuh dudut deui kumisna sok patuluykeun gitu. Tong pasea hareupeun anak. Ieu mah anak datang ngadon sok jang wasitan. Puguh da mengbal. Tong pasea hareupeun anak. Nah, sabab rumus rumah tangga lamun salaki jeung pamajikan geus perceraian maka anak jadi korbana. Bener kan? Teu saeutik budak mung boga bapa tere, teu saeutik budak mung boga inung tere. Kunaon sababna? Sok keung jeung sok sieun bapa tere inung tere teu nyaah sabab lalajona tipi anu kulub nih. Padahal mah teu kitu kabeh. Keung tah ibu teh ulah ngadorakakeun maneh kanu jadi anak. Matak lamun aya jalma anu datang ka dieu keur bacupit rumah tanggana wayahna balik ti ditangkep salaki tong tulus. Lain ieu mah bae kajeun radanaan waduh. Ieu kaum ieu tah nu gampang bisa ngomong raranaan. Bae kajeun lelemuhan radanaan waduh geus jadi rana mah angere geuning buuk jug dibeureman deui. Rok jug diponokan deui. Aduh begerna ge jiga angkot eueuh penumpang. Ai baheula ngomongna kumaha? Leuwih hadir radanaan. Wadul gede. Inung bapana keun bae nyai deuk cerai masuk. Anak mah dikukut ku emak moal burung kaparaban. Sementawis. Tong sok ngagarugu nafsu gerasa. Pertahankan rumah tangga dan geus terjadi perceraian tetap anak nu bakal jadi korbanna. Bener tuh Bu? Lamun geus terjadi heuh bae we geus kajadian matak cokolot bae lagi kudu asak-asak ngejo teh kitu tah mengeh eunteup intip heula kitu tah matak abdi ngintip haben eunteup mah acan agana ya ngintip we eunteup mah acan da hirup jelema kudu hati-hati. Budak soleh teh budak nu surti ngarti karena kahayang inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang anak goreng patut ka inung bapana. Hiji, dua. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Ibu bisa rek kasindiran jalan gede keneh leuwih hade bali. Sabab ieu mah keras nah. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salaki. Sora ulah leuwih luhur batan salaki. Capeknya. Matak ibu teh kudu bisa ngarasakeun kacapek kalungse salaki. Balik salaki usaha samut nalawang panto bapak geuning sumping nya mah gek bapak dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki hahampuraan hapunten bapana cai teh bari cai tiis eueuh gulaan suruput ku salaki diinum da jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina beres kitu suntangan ka salaki bawa ka cai bagaikan raja lamun ibu hayang dianggap ratu. Ari ibu hayang disebut ratu eka salaki nyebut Firaun.
bawa ka cai geus mandi siapkeun ku ibu sarungna kokona kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapana tepan heula dekul salaki salat beres salat kumaha ceuk ibu kuliwet ka hareup nyuuh nalahunan salaki deuk naon minta hampura lain minta duit bapana hampura jisim abdi capelum seri putun geuning bapa melahan jisim abdi ti luhur susep rambut ti handap sajibah dampal hapunten jisim abdi loba pisan kasalahan ti baheula nepi ka ayeuna rumah tangga can aya mawa kasakinahan da ieu teh ceramah teh jero teuing da ditempo teh ibu-ibu eueuh anu kieu we malahan mah hatena menolak nih ya naon ieu kumaha duit ku ustad gitu matak paingan salaki datang tujuk langsung nagung nalawang pantok menang duit cek salah kita boro-boro siapa ada tegeblek cedok Senin PNPM Salasa Bang Emo Rebo MBK wah riweuh mata ulah pernah jadi korban kahirupan catat ku ibu sholat ditolak zakat ditolak sapanjang salaki pemajikan goreng patut kasalakina heueuh cek ibu teh eudeuh kurang kitu kasalaki ngan keur salaki nu kumaha heula kalau orang bahas pan jadi rada bunga teh bapak nu empot hate euy cenah silaka dek ibu teh kasalaki kitu ngan salaki nu kumaha kieu salaki nu tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasakeunana mah dangdan yeuh alatna mah ka imah tah imahna mah gera dangdos yeuh alatna mah gera mandi tah sabuna jongjon ibu ieu mah atuh da ari sare hayang jeung nu seungit di mandian ku sabun ganu paingan digegepan teh asa es jeung rumah Garut lain salah pemajikan salah matak hek ibu eudeuh kikituan kanu jadi salaki ngan salaki ge kudu nemongkeun tanggung jawab nu sabenerna kanu jadi pamajikan heuh teori lamun pamajikan baeud tong ditanya cek teori andai kata kuring boga pamajikan baeud wah bawa dicekek gitu. Udah aing ngaran teori mah babari diomongkeun hese dipraktikkeun mah nya teh ieu tukang soan korban bener matak budak soleh mah budak nu surti ngarti ka inung bapakna tah naik ka kolotnakeun budak alus ka inung bapakna maka Allah nu bakal alus ka budakna pamajikan alus ka salakina maka Allah nu bakal mukakeun lawang sawargana tah nu katilu mah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang tatangga goreng jeung tatanggana dulur goreng jeung dulurna simpulkeun ku ibu tah nu soleh teh nu kitu nu alus ka inung bapa lamun geus rumah tangga alus ka salaki lamun dina kahirupan bersosial bekahirupan ayeuna dulur alus jeung dulur ingat-ingat alus ka inung bapa alus ka salaki alus ka sing sok talar alus ka inung bapa heueuh alus ka inung bapa alus ka salaki alus ka tatangga pepeureuheun urang mah tahajud teu unggal peuting duha teu unggal poe maca Quran boro-boro ka masjid jarang langka ai surga hayang dina tilu we alus ka inung bapa alus ka salaki alus ka tatangga nah Allah moal narima tobatna hiji jelema Allah moal narima menta hampurana hiji jelema Allah moal ngahampura hiji jelema samemeh eta jelema silih hampura antara jelema jeung jelema otak bisi ibu pernah ngomongkeun kuring ditungguan ayeuna geura menta hampura da urang mah tara pernah ngomongkeun ibu bisi bodohnya eta budak jang hada geuning kitu nya kapan sok kitu geuning lamun panggih teh iraha rek kawin kok sayang getok aing mah hari abdi jawaban teh rada genah cing lamun diulem eudak mere bade mung leutik hajat ayeuna ponca 50 aing mere 25 geus rugi 25 atak lamun urang cimulok engke mere ka urang 25 koko deui we mihna 3 komo lamun mere 15 mah geus tong make kursi diuk teh nah kikieuan teh ieu maruk teu mahal background di kieu-kieu saha ieu tukang hiasna background di kieu-kieu kurang leuwih 7 juta nu kieu wungkul cek urang ku terpal we
teh eta mustami diuk dina kursi geek diuk teu mikir maya isuk dangdut tinggal lalajo ceramah tinggal ngadenge tong loba dongeng nu lieur mah iipna otak nu hajat mah nya loba duitna tapi nah seuri itu gede coba ibu tuh boga duit tapi sesurian wae coba nu hajat loba duitna tapi jika nu bingung pan isuk ge geus loba bayareunana mah tak teh satiap loba duit teu satiap jelema loba duit jongjon hatena teu satiap jelema teu boga duit teu jongjon hatena matak nu alus mah nya boga duit nya jongjon hate heueuh nya sing alus ka inung bapa sing alus ka salaki sing alus ka dulur sing hade jeung tatangga jeung baraya ta eta we lah nu disebut kasolehan teh ibu da sim kuring ge deuk init deui mana kepo kumaha urang doakeun ieu nu hajat teh moga-moga milik jeung rezekina nu geus dikaluarkeun sing jadi nilai infak jeung sodaqo atau ibu bapak ge sing sarehat putrana nu dihitan sing jadi jalma anu soleh tur solihah bisa ngangkat derajat nu ngaran inung bapak teu karasanya tadi naik setengah 10 ayeuna geus setengah 11 sajam ge cekap sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan oke lah aya budak yatim teh di dieu oh sok ka dieu tuh duit cokot mana budak yatim ka dieu kalau orang hitung lah hiji 270 lamun hayang jadi 300 teh berarti 30 deui ti urang teu aya tapi 100 berarti cokot teuing 30 so mana ka dieu budak yatim hiji 2 3 mana bang jang aya teh budak yatim sok ka dieu lamun eueuh urang ganti toh yuk tah ini jadi 3,5 lamun hayang jadi 400 kurang keneh 50 mana aya teh ji maneh ka dieu maneh ka dieu aji mana nah atuh RT 400 lamun hayang 500 kurang keneh 100 ji ka dieu aji ka dieu oh didinya mah dihandap rek di luhur pe boro ji ka dieu rek mere duit ngan saurang hah akeun bae antepkeun nu hees RT ka dieu RT mana RW nu apaleun RW ka dieu RW Bu RT mana Bu RT duit lumayan 450 470 jadi lamun hayang 500 30 haben mah itu urang atuh 470 jadi lamun hayang 500 teh 30 recing deuk ti saha 30 geranya sakedeng rujuk aja nyampeurkeun ka dieu geranya tingali tapi eueuh tanda-tanda mana Bu RT saha RT na oh cek tadi cek tuh kan lumayan aya rezeki barudak hiji 2 3 4 oh nitipnya 470 ada eueuh nu apal barudak mah tah anu suudon tadi wayana minta hampura Allah cenah si eta mah nyanyi saeutik minta saweran da urang mah sakadar cukang jadi maksudna merek dibikeun deui pun alhamdulillah aya milik jeung rezekina ibu bapak sadaya sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.